beda ya. Asa beda kehidupan ayeuna jeung baheula. Budak ayeuna mah hanya ieu we HP jeung HP, baheula mah ngararit sarawa kumaha jaga nu neruskeun na ieu. Generasi penerusna bangsa Sunda. Kah aya naon? Ayo urang bikin TikTok. Nyasok atuh hayu aya nu viral teu? Aya. Hayu, hayu. Wih, itu nyeun hayu, hayu. Tos di dieu we. Tapi kunaonnya di saranegeuna? Nanti dieu we. Astagfirullah. Ih, lain kitu Nisa. Kieu ye. Tah kieu Neng. Lucu, Ah, kieu. Kagubrak we. Eta barudak lakah tiktokan lain ngarit pohara ya zaman ayeuna kumaha jaga neruskeun ya. Kana naon lakah joget tiktok wae. Astagfirullah, barudak lakah joget tiktok. Apa RT mah ngaganggu wae? Aduh, anjir Pak RT teh di mana nya? Mana? Aduh. Lu beneran ya budak orang tanya. Ari ibu mana Pak RT paling mana? Itu paling ditu, ah. Oh, paling ditu. Tadi di mana? Tah, paling ieu. Oh, terus tadi jadi. Waalaikumsalam. Ada kamarana, Neng? Oh, bangga atunya. Waalaikumsalam. Paling mana Bu Mina? Paling dieu, ah. Lamun. Pak RT. Assalamualaikum. Siga teu aya ieu mah, ah. Saya Siga nama ka kebon. kebon. Namun kieu mah mun ka aya mah siga. Kebonnya di mana Pak RT? Tuh, paling salen. Kanu bieu deui we jalanna mah. Iya. Mun. Itu ada. Ayo, ieu. Desi geus menang Can. Acan ye di dia ye, loba ye. Tuh, itu Pak RT tuh. Mana? Itu. Tuh. Goreng nih Bu bangetan RT teh. Aduh. Iya Pak RT teh. Mohon ada Pak RT. Jadi kieu nya intina mah. Mohon. Simkuring teh gaduh bisnis ya. Mohon. Tapi bisnis teh tanpa ngaleungitkeun budaya desa gitu. Mohon mangga sok. Jadi simkuring badai berbaur di teknologi tapi tanpa ngaleungitkeun budaya desa sorangan gitu. Mohon. Menurut di RT saat teh Ija, Mohon. RT sabaraha teh? RT 0 genap. Tah RT 0 genep. Mohon. Kararesan lamun aya pemuda-pemudana yulah urang ngarojong di teknologi gitu. Mangga wae ari pikeun Pak RT mah bade ngelestarikeun budaya kampung. Ditampi pisan mangga wae. Da ku ayeuna mah geuningan zaman ayeuna barudak kampung teh geus berbaur jeung urang kota. Tah jadi ayeuna mah menurut Pak RT gali lah luhur-luhur kapungkur teh dina bidang maculna, dina tatanen naonna lah sok ayeuna mah. Ulah ngaleungitkeun eta budaya leluhur baheula lah. Mangga wae saya eta gaduh manah kitu mah nya katapi pisan lah ku Pak RT mah. Siap atuh Pak RT ari kitu mah. Tapi simkuring teh gaduh ieuna hoyong dikempelkeun semua pemudana gitu tah. Mangga Pak, bade ka mana Mang? Bade ka kebon, ieu lah nyanak kemu. Oh enak mah kieu we Pak RT, enak teh lagi nuju sibuk gitu ya. Mohon mangga. Ke meureun poe ieu ka tempat Pak RT deui nya. Siap. Bari dia jajapkeun wina. Ah teh kedah datang Oh, mun. Ya, Bari Pak RT. dijapkeun. Mangga. Ya wilujeng atunya. Siap. Enak mah bareng Pak RT nya Siap. Mau jalan dieu da. Mun. Mangga atunya. Wah, Pak RT, ayo. Mangga aja. Geus ngalalalabna bisi kaburitan bisi teu kaburu ka pasak. Kala matusit da caam nenang loba. Atos des abi mah tos kenging seueur, abi mah uih we ti payun. kamu mah kitu Sit.
jagoan atuh pan tadi teh abi teh geubis di ditu. Teh kunaon naon? Henteu alhamdulillah ngan ieu we. Pincen. Hayu atuh. Nya hayu. Sit, hari itu teh orang mana nya? Urang mah kakara ningali. Urang ge puguh teu apal kareke ningali di RT urang. Meuni kitu ih gayana. Parunten. Ih, ngaku wae. Abdi mah bade langkong. Dasar kapuan. Nya biasa abi mah jadi orang kampung oge daripada orang kota Nora. Gak kebalik. Tenang jogedan gitu di jalan. Eueuh kaisin. Ya tiktokan lah. Des daripada ngalayanan ieu mendingan urang uih ka bumi. Iya tuh. Ayo atuh. Bye bye.